Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sateu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan introspeksi. Dumasar Serat Tesalonika nu kahiji pasal 4 ayat 1 dugi ka ayat 12. Sareng nas nu janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-7 sareng ka-8 anu unggalna kieu. Urang disaur ku Allah teh lain malar hirup cabul, tapi supaya hirup urang ka manah mantena. Jadi sing saha anu nolak ieu papatah lain nolak ka manusia, tapi nolak Allah anu geus maparinkeun rohna anu suci ka aranjeun. Para mitra, jamaah Tesalonika teh jamaah kaetang anom keneh nu kedah ngarandapan kata langsara digencet ti luar sareng ti lebet. Ti luar masyarakat nolak kehadiran aranjeuna sareng nuding aranjeuna minangka kelompok politik nu hoyong ngagulingkeun pamarentah anu sah. Manglebarkeun di tengahing kata langsarana, ieu jamaah justru nyorang papecah ti lebet. Minangka jamaah anu majemuk, aya urang Yahudi sareng urang Yunani, aya anu beunghar sareng aya oge anu miskin. Jamaah Tesalonika mayunan masalah serius. Anggota-anggota nu beunghar sareng kaajen teu kersa nampi ka pamimpinan anggota-anggota jamaah nu miskin di lebet gareja. Di tengahing situasi kitu Rasul Paulus meperih aranjeuna sangkan hirup suci. Kitu diseratkeun dina ayatna nu ka-3 sareng ulah aya anu salah pameta kasasama sakapercayaan. Kitu diseratkeun dina ayatna nu ka-6. Ieu ibarat pedang nu seukeut kenca katuhu. Hiji pihak Rasul Paulus hoyong supados urang Kristen teu kajiret ku hawa nafsu. Ieu pasualan batin. Di sanes pihak anjeunna oge hoyong supados aranjeunna milampah nu sae tur leres ka wargi-wargina. Pasoalan relasi di luar sareng batur. Para mitra tekenan ka gareja remen janten sesah di kungkulan margi kahirupan urangna teu beres, boh salaku individu, boh minangka hiji komunitas. Ieu waktosna pikeun urang introspeksi, ngaji diri, ngaji rasa, ngariksa diri. Urang kedah ngadisiplinkeun diri supados teu kapalidkeun ku hawa nafsu. Nanging sapada harita urang oge kedah merhatoskeun kumaha urang merlakukeun wargi-wargi urang. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kanggo panglenyepan dinten ieu di mana abdi sadaya dipeperih kedah tiasa introspeksi, ngariksa diri sareng ngadisiplinkeun diri supados teu kapalidkeun ku hawa nafsu. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan, cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.